Sok hayang seuri kan udah remo di Bogornya nyebut KDM teu bisa bahasa Inggris. Emangna ngasejahterakeun rakyat kudu nu bisa bahasa Inggris. Emangna nu nyahka rakyat kudu bisa bahasa Inggris. Sing mikir tingali ayeuna pembangunan Jawa Barat tah hampir merata jalan ge alalus. Saat zaman RK mana aya weuh. Saat zaman akhir mana aya weuh. Di saat zaman RK ngaromong teu? Henteu atuh. Ayeuna tambang hayang dibuka. Tambang hayang dibuka. Bupatina ge ngilu demo di menta tambang hayang dibuka. Cik atuh mikir. Tingali akibat tambang teh tingali alam teh rusak. Buktina langsung tuh kajawab tuh. Banjir bandang tingali. Sok bupati anu demo kamari. Anu jeung masyarakat nyebut bahasa nyebut KDM teh bisa nyebut bahasa Inggris cenah. Anu nyebut saha geuning? Anu nyebut KDM teu bisa bahasa Inggris. Emang sok coba ora sok aregois. Tingali KDM teh nyaah. Saat zaman RK mana model kieu pembangunan Jawa Barat. Jalan-jalan oge rusak. Tingali jarang aya nu balolong walaupun can merata tapi ayeuna perubahanana geus bener-bener Jawa Barat teh merata jalan alalus. Lain jalan belobang di lain model gubernur nu kamari neangan nu lobang eta mah. Mun atuh sing nyaah coba tingali KDM teh lain kejam nutup tambang teh tapi eta demi kebaikan. Tingali buktina gara-gara tambang eta tingali banjir bandang longsor buktina kan nya. Sok coba sing nyaah sing ngarti coba